Sampurasun, halo. Tepang deui dina carita Alkitab atau Caki. Masih terang, masih emut sareng AA ieu saha? AA saha? Leres. AA Nono. Nah, dinten ieu oge Nono mah teu nyalira. Nah, di rencangan aya Gea, aya siapa? Mega. Ada Teteh Mega, ada siapa? Niel. Ada Niel, ada Kenzi. Nah, Anono ayeuna bade tumaros. Saha anu di dieu pernah teu damang teu? Aya nu pernah teu damang Abi. teu? Kunaon Teteh Mega? Pilek. Oh, pilek, tapi ya deui kan, sembuh deui kan? Kalau ya Batuk. batuk. Pilek, kalau Kenji? Batuk. Batuk. Oh, pernah teu damang ya? Nah, dinten ieu oge dina kitab suci aya salah seorang jalmi anu teu damang. Kunaonnya? Teu damang kunaonnya? Penasaran teu? Penasaran teu? Penasaran teu? Sahan. Hoyong terang caritana naon? Hoyong. Yuk kita simak bersama-sama. Sanggeus narepi ka Betsaida aya nu mawa jelema lolong ka anjeunna. Jelemana ku anjeunna terus ditungtun, dicandak kaluar ti jero lembur. Geus kitu panonna diludahan jeung ditumpangan panangan. Kumaha geus aya nu katenjo? Sumuhun ningal jalmi-jalmi mung tingalina sapertos tatangkalan laleumpang. Panonna ku Yesus ditumpangan deui panangan. Panenjona bray tetenjoanana pulih. Ku anjeunna dijurung balik tapi di sauran kieu ulah ka lembur nu tadi deui. Nah, sobat Caki nu aya di bumi, tadi caritana naon? Masih emut? Ya, tadi aya seorang jalmi anu lolong. Tapi tadi apa? Di daunkeun? Di ciduhan. Di ciduhan. Terus diapain lagi? Disembuhkan lagi. Ya, yang tadinya matanya tidak bisa melihat, akhirnya sama Tuhan Yesus dikasih lihat lagi. Wah, jadi sahabat Caki nu aya di bumi, lamun urang nuju teu damang, ya sapertos tadi ge pilek, batuk gitu kan ya. Urang kedah ngadoa ka Gusti Yesus. Sanajan Gusti Yesus nu pasti bakal nyembuhkeun urang sadaya. Saha nu di dieu anu hoyong sehat? Abi. Yang sehat. Nah, hoyong sehatnya sadayana hoyong sehat. Nah, maka dari itu urang sadaya kedah percanten ka Gusti Yesus anu bakal masihan kasehatan. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.